Curelat pikeun anu sakitu kalina Ki Barujul maju dina rajang. Saraswati ngerobah tata atawa cara tarungna harita lain saukur nikahan panarjang lawan. Tapi bari jeung malas narajang. Sabuk hiuk datang panarjang lawan. Kilok pros. Meh bareng jeung ngeprosna panarjang lawan, Saraswati malas narajang kanu jadi lawan. Tajongan suku Saraswati anu ngarah karena iga burungna bisa disingkahan ku Ki Barujul. Tapi panarajang leungeun katu Saraswati anu ngandung kakuatan hawa panas hari tengah gempur kana dadana geus teu bisa disingkahan jeung dibendung ku Ki Barujul. Hiuk jebrot. Ki Barujul ngakeronahan kan jadi baringal calik deug mundur ka tukang. Kageteun deui bae Ki Barujul sabab panarajang leungeun katuh Saraswati mampu nembus kana kakuatan ilmu waduk banyu anu ngalapis sakujur badana. Ki Barujul mancuhkeun di tangtunganana. Napasna beuki tambah ngahegak. Ningali kana eta kayaan laras anting nyarita deui ka Guntara. Kumaha bet kieu geuningan ieu teh Kang Guntara? Duh, teu ngarti abdi mah. Ari panarajang si Saraswati geus sababaraha kali keuna kana sasaran. Ari panarajang Ki Barujul masih kena tacan anu keuna ka anu jadi lawan geuningan. Ih, piraku Ki Barujul teu pikeun ka jajaten mah. Allah. Tenang laras tenang. Teu kudu waka boga pikiran Ki Barujul anu bakal eleh jajaten laras tenang. Sanajan geus 2 kali Ki Barujul kapeunangan ku panarajang lawan, tapi akang boga keyakinan engke panarajang Ki Barujul oge bakal aya nu keuna sakali kapeunangan ku panarajang Ki Barujul anu ngandung kakuatan aci pandawasa. Bisa dipastikeun pinasa ta si Saraswati teh. Dewi Angrum ge sarua sapertihana lalas anting. Mimiti kaeunteupan ku pikiran moal boa Saraswati bakal mampu ngungkulan lawan. Dewi Angrum terus nyarita ditujukeun ka Guntara. Urang teh bisa ngasa ukur ningalikeun wungkul ieu mah Kang Guntara. Mun Ki Barujul kadese, jelas urang kudu maju ngabantu Kang Guntara. Memang bener eta caritan Dewi. Mun Ki Barujul kadese mah jelas urang duaan kudu maju ngabantu. Diperhatikeun ku akang tata gerak ilmu silat si Saraswati besarua jeung ilmu silatna anu digunakeun ku si Rawing. Tuh. Ki Barujul geus sagadi diri tuh. Tingalikeun. Tiluanana musirkeun di perhatianana ka tempat lumangsungna tarung. Ki Barujul lain bae ngarasa kesel jeung geumah sabab can bisa ngasupkeun panarajangna sakali-kali acan. Tapi mimiti kaeuntipan ku perasaan sabil. Sabab kemampuan ilmu silat Saraswati sarua jeung ilmu silat nu digunakeun ku si Rawing. Srog Ki Barujul ngawangun di pasangan baitus carita. Urang teruskeun tarungna Saraswati. Ulah ngarasa geus meunang angin andika. Kula marek ngeureunkeun ieu tarung mun anu jadi lawan cacan binasa. Kemampuan ilmu silat andika sareng si Rawing Saraswati. Naon sababna bisa saperti kitu ha? Nya pasti atuh bisa Ki Barujul. Apaan kuring teh pamajikan si Rawing? Mun bener kitu sor andika nu giliran maju narajang Saraswati. Hade. Kuring ayeuna maju narajang. Hayat. Curelat. Saraswati harita miheulaan maju narajang. Ki Barujul seuri dina jero hatena kangaranan Saraswati nu maju narajang tangtu bakal dibendung panarajangna ku sapasang leungeunna anu lain bae dieusi ku kakuatan tenaga lapisan tapi dibarengan ku kakuatan aci pandawasa. Kitu jalan pamikiran Ki Barujul dina waktu harita. Tapi Ki Barujul jadi kacele sabab harita waktu panarajang Saraswati rek dibendung ku sapasang leungeun lawan, harita Saraswati ngagajel ngingkahan pangbendungna Ki Barujul. Hayu gajleng sat Ki Barujul beuki bedah amarahna sabab asa diulinkeun ku Saraswati. Ningali Saraswati pindah tempat, kancang Ki Barujul ngagentak luncat maju narajang bari ngagero.
ulingkeun pisan maneh Saraswati rasakeun sia gaceleng sawuk hiu angin sameran Panarajang Ki Barujul nebak kuat karena badan lawan. Tapi Panarajang Ki Barujul nyamos deui we. Sabab cirim Saraswati kaburu ngacorelat pindah tempat. Sawuk curelat pros. Sameme Ki Barujul ngalakukeun Panarajang susulan. Harita kapiheulaan manten ku Saraswati anu ngacorelat dina kayan badan ngalayang teu napakana lemah. Tenggelan dengan katu Saraswati ngahantem kana calehamna Ki Barujul. Culelat, cileng, kalayang, cidet, cebrot, nyeri jana, lagar sia. Ki Barujul ngageronahan ka nyeri bari ngadalig deug mundur ka tukang. Dengan kencana nyepengan carehamna anu belah kenca anu karasa panas jeung nyeri. Kejadian saterusna sameme Ki Barujul bisa mancuhkeun tangtunganana. Harita Saraswati geus ngacorat nyusul tepus ku Panarajang susulan. Panarajang dengan katuhuna anu ngandung kekuatan hawa panas dua kali ngagempur kana dadana Ki Barujul. Corelat, duk, des, cebrot, des. Nyeri anjir, nyeri anjir. Kurang ajar si Saraswati. Ki Barujul ngageronahan ka nyeri bari ngacengkang ka tukang terus rubuh ngababangkang. Jengkang kedebut Ki Barujul rubuh ngababangkang maring lemah. Ningali kana eta kajadian Guntara harita langsung mesat bedogna maksud rek maju ka bantu. Tapi barang ngarere ke tempatna Laras Anting jeung Dewi Angrum tetela duanana geus areueuh di tempatna duka ting arinit ka mana. Ningali Saraswati geus ngarubuhkeun anu jadi lawan. Harita manggali ngagaceng luncat terus lompat nyampeurkeun ka tempatna Saraswati. Bari nangtung deket Saraswati harita manggali merhatikeun kelabah Guntara. Anu bari ngabar bedog, tapi bari culang cileung dan yang Laras Anting jeung Dewi Angrum. Harita manggali ngareret ka Saraswati bari ngacungkeun cempol ka tuhuna terus nyarita. Oh, hai, hebat, hebat, hebat. Hai, sungguh menjadikan tidak menyangka. Aduh, Almoy. Aduh, Nyimas tak menyangka. Nyimas akan dapat menggelekan Ki Barujul. Aduh, terus terang manggali hampir tidak percanten Nyimas. Nyimas dapat mengungkulan anu jadi lawan. Alamak. Aduh, tinggal itu tuh si Guntara Nyimas. Allah menjadikan bagian manggali eta mah Nyimas. Si Guntara geus moal wani tarung mang. Sok sanajan bener ngabar bedog, tapi kawanina geus leungit ningali Ki Barujul anu rubuh mah. Sok geroan we, sina datang ka dieu mang. Urang penta keterangan anu sabenerna ngeunaan Rasanti. Ya. Dapat 6. Siap Nyimas. Hai, Guntara, come here. Kemari kamu. Gancang, kamu menyapurkan ke sini. Kalau mung dihajar sama Nyimas Saraswati. Come on, come here. Come on, here, my friend. Jangan mengulang begini atuh. Ngaleh-leh menjadikan kawas anu celepeung kitu kamu teh Guntara. Hasok ke Sindang, datang ke Sindang ye. Menyamperkeun sekarang juga ke sini Guntara. Ai didinya hang jebrod. Guntara ningali Ki Barujul dirubuhkeun ku Saraswati. Manehna geus teu untupan pikeun tarung ayonan Saraswati anu kamampuan ilmu silatna jadi hebat.
Guntara ngasupkeun bedogna kana sarangka. Terus datang nyampeurkeun muruka tempatna Saraswati jeung Manggali. Kira-kira jarak 3 lengkah di tempatna Saraswati. Harita Guntara ngeureunkeun lengkahna. Saraswati netepseukeun ka Guntara betus nyarita. Kuring moal rek ngalakukeun tindakan ka Andika Guntara. Sababun kuring niat jeleka moal make kudu hese pikeun ngabinasakeun Andika. Ayeuna jelaskeun ka kuring, naha bener Rasanti anak kuring teh aya di dieu. Tadi geus dibuktikeun ku Manggali. Asup ka Jor Imah jalan ka tukang, teteh lah di Jor Imah teh eueuh Rasanti geuningan Guntara. Manggali milu mairan caritaan ditujukeun ka Guntara. Hei, Segun. Kamu harus menjawab, jangan sampai pelohak-pelohok begini. Coba kamu menjawab dengan sejujurnya, Segun. Menjadikan harus kejelaskan yang si eces-ecesnya, Segun. Di mana selerasnya Nyimas Rasati? Hasok. Jawab. Nyeda kuring ge sabenerna mah terang. Aya di mana Rasati teh Nyimas? Jadi tama. Aduh, jangan banyak mengomongnya tuh Guntara. Era we ku kumisnya ge ngaprek sabeula. Ngomong-ngomong yang bener sora we kawas Bima. Gusti Agung, kalau tidak mau ditagur sama Nyimas Saraswati, harus yang ecrel kamu menjawabnya. Jangan sampai kemana-kemana. Ieu mah harus dihajar heula ku Manggali Nyimas gan mah yeuh. Entong ribut tepung gue Manggali. Cicing heula. Coba jelaskeun anu sabenerna ngeunaan Rasanti anak kuring teh Guntara. Sabab kuring menang katerangan ti salah seorang warga kuring, cenah Rasanti teh aya di paguron Topeng Laras. Sok jelaskeun, lamun didinya yang salamat. Jangan ulang-ulang begini atuh balik teh Segun. Sok please answer. Jawab sih apa yang diteruskan sama Nyimas Saraswati. Sok jawab. Guntara netep ka Saraswati bertus nyarita. Sabenerna mah Rasanti teh memang teu di dieu. Jadi kieu jelas nama. Akhir nama ku Guntara harita terus dijelaskeun ngeunaan kaayaan anu sabenerna. Beja anu ditepikeun ku Saraswati teh ngan saukur keur pancingan sangkan Saraswati aya datang ka paguron Topeng Laras. Sakumaha hasil babadamian Ki Barujul jeung Laras Anting ka Tutewi Angrum. Sanggeusna ngarasa cukup bari katerangan anu sabenerna harita Guntara mungkas caritanana. Tak kitu sabenerna mah Nyimas. Tapi kejadian anu lumangsung berkalakah kieu geuningan. Malah Laras Anting jeung Dewi Angruma arinit kabur duka tingkah mana kitu Nyimas. Kuring terek mikiran Laras Anting jeung Dewi Angrum anu kabur. Anu penting eta keterangan ti Andika teh bener bisa dipercaya. Nyaritakeun anu sajujurna. Nya sajujurna Nyimas, wani sumpah lah. Wani sumpah dicabut umur ayeuna keneh. Memang gitu kayak kenyataanna kitu Nyimas. Jadi ngeunaan Rasanti mah duka di mana kitu Nyimas. Kamu teh sudah harus menjadikan sadar atau Segun. Si Segun si Wawolak apa yang dilakukan ku Ki Barujul dan si Mbah Jamarut ya Segun dengekeun nih ya. Dua nana juga tidak ada yang baleg. Kalau kamu diperalat ku Laras Anting. Sekarang kan kamu yang ketempuhan harus ngurus Ki Barujul dan Mbah Jamarut yang pada ngajongkeng. Ya harus sudah babalik pikir kamu teh Segun lagi sekolot sia teh dah hirup di dunia teh malila sia teh. Anak sah sia teh. Ya benar-benar gitu Manggali. Benar. Ya benar. Dia mah mengomong yang ada manfaatnya. Ali sugan teh moal kieu gitu Manggali. Saraswati ngaret ka Manggali beritus nyarita. Urang geus kudu kata terusan lila aya di dieu ayeuna Mamang. Sagarupana geus jelas
sakumaha anu dicaritakeun ku Guntara. Aya nama urang ningali kayan si topeng mayit we Mang. Ya Manggali mah menjadikan ngeringan saja gitu nih Mas. Tapi apakah tidak perlu untuk menyangan dulu Laras Anting sareng Dewi Angrum gitu nyi Mas? Tuh kudu yang Laras Anting jeung Dewi Angrum sagarupa Mang. Anu penting mah Rasanti geus jelas eueuh di dieu Mang. Jadi kitu we Guntara. Urus ku Andika Ki Barujul jeung Mbah Jamarut. Hayu urang ningali kayan si topeng mayit Mang. Iya siap. Mangga nyi Mas. Geus kitu mah Saraswati jeung Manggali terus tinggalkeun Guntara anu ngacanteng nangtung bari ngahulang. Sanggeusna tapi ka tempatna si topeng mayit anu masih ngagoler dina kayaan teu inget di bumi alam. Harita Saraswati jeung Manggali daraku. Saraswati terus meriksa kayan si topeng mayit. Harita Saraswati naik napas panjang bari terus nyarita. Kayan si topeng mayit nyandangan tatur jero mah. Kayan Sarwa jeung Kang Rawing anu harita tarung ngayunan Mbah Buyut Jamarut. Sarta masing-masing pada ngagunakeun kakuatan pamungkasna. Pungkasan tarung teh seperti nu ayeuna karanapan ku si topeng mayit Mang. Menjadikan pemikiran oge ya ke Manggali mah Mas. Harus bagaimana kumaha ini? Maksud Manggali teh apakah anu kedah dilakukan ku urang teh mesti gimana gitu Nyi Mas? Dengan keadaan si topeng mayit seperti begini gitu Nyi Mas. Saraswati ngahulang puguh rada bingung oge kudu dibawa ka mana si topeng mayit anu keur nyadangan tatir di jero anu kabilang berat. Ningali Saraswati ngahulang harita Manggali terus nyarita deui. Da bagaimanapun juga piraku si topeng mayit mau diantepkeun begitu saja mah di sini Nyi Mas. Menjadikan bisa aya anu mendasar si topeng mayit juga. Kemudian si topeng mayit tidak akan bisa melawannya. Dina kain seperti begini mah gitu. Jantan iya mah ya menjadikan harus dibawa apa itu mengantunkan ini pertempatan gitu cek Manggali mah gitu Nyi Mas. Ini awal juga ini sama si topeng mayit ini. Aduh, sampai humargong begini gitu. Aduh. Alah. Memang benar Mang. Si topeng mayit bisa diantepkeun aya di dieu. Ya da kalaku mah oge si topeng mayit teh lain bae geus kungsi nulungan abdi Mang. Malah ayu manganti mah geus minang ditulungan ku si topeng mayit. Jadi wajar Mang. Mun urang ayeuna nulungan si topeng mayit. Anu bingung keur abdi teh kudu dibawa ka mana si topeng mayitnya Mang? Bagaimana kumaha kalau begini Mas? Cikan kumaha Mang? Manggali menggaduhan emutan kumaha mun urang titipkeun we ka Makmun. Da kalau dibawa ke kampung kahuripan mah jaraknya juga kan tebih nih Mas. Ya dibawa nama biar diakui sajalah sama Manggali. Tidak jauh teuing lah ngakoja juga kalau murnya si Makmun mah gitu nih Mas. Gimana tuh kalau begini? Saraswati ngahulang sakedeung teh terus nyarita. Bener oge ta pamikiran Manggali teh. Nah bakal kuat gitu Manggali ngagandongna Mang. Nyada ari abdi mah pasti ragab atuh Mang. Ya kalau Manggali sudah ngarawat capek mah ya dilen saja dulu atuh Nyi Mas. Jangan sampai dipaksakeun gitu. Nanti bisa-bisa apa ya tiko sewa begini. Yang penting mah ya kita menikah dan mengeureuy. Yang penting menjadikan dugi ka tujuan gitu Nyi Mas. Tapi maaf dikata nih. Manggali mah bukan berarti mihak kasih topeng mayit Nyi Mas. Enggak. Akan tetapi karena meninggali Nyi Mas selaku dudungan Manggali gitu. Begitu Nyi Mas. Dina kayaan keur kitu harita si topeng mayit ngulisik sadar. Panona beunta bari sumengirnahan ka nyeri.
Si Topeng Mayit netep ka Saraswati terus maksakeun pikeun cumarita. Saraswati bawa aku lah di dia ulah nyanangan tatu di jero anu intang parna ulah ditinggalkeun di dia Saraswati. Abdi tos badami jeung Manggali. Ayeuna anjeun rek dibawa ku Manggali. Engke rek dititipkeun ka dulurna Manggali. Iya, tenang saja Topeng Mayit ya. tenang. Nanti sama Manggali digandong saja ya. Nah, pasnya juga menjadikan tindakan kuat harus lempang mahnya. Jadi jangan selempang lah. Tenang. Digandong sekalak sajanya. Dibantuan ku Manggali jeung Saraswati, harita si Topeng Mayit terus digandong ku Manggali. Dina kayaan geus digandong samemeh indit harita si Topeng Mayit beungeutna cengkat. Ngareret ka Saraswati anu nangtung di gigireun Manggali terus ngomong lalaunan. Kula lek ngabejaan ngeunaan ayu Mang Anti ti ayeuna aya di tempatna si dewa Si Topeng Mayit teu labas nyaritana sirahna kaburungu lapes kapaehan deui. Saraswati kerung bari ngahulang puguh rada kurang jelas kadengena ku Saraswati dina waktu harita. Saraswati ngagerentes dina jero hatena. Si Topeng Mayit teh mun teu salah denge mah ngabejaan ayu manganti cenah. Aya di tempatna si Dewanis. Teu jelas kadengena carita si Topeng Mayit teh Dewanis. Nah bener tadi si Topeng Mayit teh ngabejaan ngeunaan ayu manganti kitu. Atawa ngan saukur dedengian wungkul. Eta sorana atuh dalalaunan. Tapi sakitu masih Topeng Mayit. Daya tahana memang hebat. Cacak muningang kajago anu sejen matang tu geus ajal binasa. Harita Manggali bari ngagandong si Topeng Mayit dibarengan ku Saraswati. Terus tinggalkeun eta patempatan. Sedengkeun Guntara bari merhatikeun kanu arindit. Harita terus muru nyamperkeun ka tempatna Ki Barujul anu masih tacan bisa ngoneal hudang. Guntara deku digigireun Ki Barujul anu keur sumengirnahan ka nyeri. Napasna oge semu anu renghap ranyug. Ki Barujul ngareret ka Guntara bae tos nyarita. Guntara, mana si Saraswati, Guntara? Saraswati jeung si Gali tos tinggalkeun di patempatan pangarsa. Si Topeng Mayit ge dibawa digandong ku si Gali. Ari laras anting jeung Dewi ka mana? Abdi ge henteu sempat tinggali angkatna pangarsa. Siga nama waktu tinggali pangarsa dirubuhkeun ku Saraswati. Eta laras anting sareng Dewi Angrum teu teras tinggalkeun di patempatan. Duka ka mana? Bantuan udang ayang liuk Guntara. Dibantuan ku Guntara harita Ki Barujul ngoneal hudang. Bari diuk Ki Barujul ngaret ka lebah Mbah Buyut Jamarut anu masih keneh dina kayaan ngagorer teu inget di bumi alam. Ki Barujul bari ningali ka lebah Mbah Buyut Jamarut. Harita terus cerita deui. Guru kula kudu dibawa ka jero imah, Gun. Sawios. Engke ku abdi dipangku langsung di canaka kamarkeun. Ayeuna mah langkung ti payun pangarsa heula we urang kalabat bumi. Cari dina kursi di tepas kitu pangarsa. Ya bener gitu Guntara.
Kula benar-benar ternyangka bakal rubuhku si Saraswati Gun. Aneh, ilmu silat nu digunakan ku si Saraswati sarua jeung ilmu silat Cirawing. Abdi ge memang eta nu janten kaget sareng aneh teu karti ku pikir teh pangarsa. Rupina kajantenan anu kaentang teu wajar. Waina pangarsa dirubuhkeun ku Saraswati teh. Abdi ge punten we teu tiasa ngabantu pangarsa. Nyada dina ngabantu oke walaya artina Guntara kala kasora we gede dinya teh. Reka bagug magelingan Tong nyebat kitu. Tong nyebat kitu pangarsa tong nyebat kitu. Oh, saking lumayan gelingan tiasa nulungan pangarsa. nama bantuan kula we bawa ka Jero Imah. Dina kaayaan bayi jeung masih keneh ngarasakeun kanyeri. Harita Ki Barujul digoneng ku Guntara lempang lalaunan asup ka Jero Imah. Ki Barujul saterusna diuk dina kursi anu aya di tepas. Sedengkeun Guntara mah kaluar deui terus teu lila datang deui bari mangku Mbah Buyut Camarut. Anu masih kene tacan sadar tina kapayahanana. Mbah Buyut Camarut ku Guntara digolerkeun dina luhur tempat sare nu aya di jero kamar. Geus beres kitu harita Guntara terus meru deui ka tepas. Bari merhatikeun Guntara anu diuk dina kursi di hareupeunana, harita Ki Barujul terus nyarita. Si Laras jeung si Dewi kudu ditiangan Guntara. Mahnya urang milu cicing ari pribumina eueuh. Kajadian dina poe ieu kudu jadi perhatian yang kudu dibadamikeun Guntara. Ku abdi tangtus bakal dipilarian Laras Anting sareng Dewi Angrum. Rupina mah nyumput di bumi Mang Usri pangarsa. Sieuneun ku Saraswati rupina mah. Babadantanan teh urang kedah ngantos heula Mbah Guru pulih we panginten nya. Aduh. Nya bener kitu Gun. Padahal mun si topeng mayit teu dibawa tetep aya di dieu mah bisa dibinasakeun. Urang geus gagal Gun teu mampu ngawujudkeun kahayangna Laras Anting. Laras Anting jeung Dewi Angrum teh geus ngabagiakeun kula. Sumuhun. Teu kedah dibahas masa eta mah. Keun. Raos we kamu pangarsa mah. Aduh. Tong seri Gun. Tun. Semoga bade kumaha deui kitu pangarsa. Margi kanyata nu karalapan kurang memang di luar dugaan. Kegagalan urang taya di lantaran Saraswati nu ngadadak jadi robah kamampuan ilmu silat teh. Dugikeun ka tiasa ngarubukeun pangarsa geuningan. Benar kitu Gun. Kula nepikeun kaina ge masih keneh can ngarti. Naon sababna ku ilmu silat si Saraswati jadi sarua jeung ilmu silatna si Rawing. Sok tiangan Laras Anting jeung Dewi Angrum. Gun tiangan. Mangga. Luh. Halah, napa dinaon deui atuh ni pergi tinggal Laras Anting jeung Dewi Angrum. Apal meuneunan obat. Mangga. Ayeuna ku abdi pilarian bangsa. Cali heula we ulah ka bala-bala nya. Geus kitu mah harita Guntara terus ini trek yang Laras Anting jeung Dewi Angrum anu pasina oge nyumput di imahna Usrip kitu ceuk pamikirna Guntara. Caturkeun harita di tempat sejen Ki Jalumpit ngabagiakeun kadatangan Aji Sutra jeung Kirana. Ngariung tiluan di jero imah pamajikan Ki Jalumpit mah keur indit ngemitan dulurna anu gering parna.
Ki Jalumpit jadi kaget pacampur jeung sedih waktu ku Aji Sutra dijelaskeun yen Mbah Camani Sakti geus kali tinggal ngaran ajal binasa ku si Topeng Mayit. Saterusna Aji Sutra nyaritakeun ngeunaan amanat anu jadi guruna ngeunaan sapasang pedang naga wulung anu dititipkeun ka Ki Jalumpit. Bari ngabagikeun paneuteupeuna ka Aji Sutra jeung kirana harita Ki Jalumpit terus carita. Memang bener eta titipan teh aya di dieu. Malah kula teu wani ngaganggu. Teu wani. Ari tos ama seperti kitu mah anu jadi muridanya kukula ge pasti bakal dibikeun. Jadi aji jeung kirana teh rek babarengan ngayakinkeun jurus pedang naga bulung. Aji Sutra harita anu ngajawab, bener kitu Ki. Sabab Aji jeung kirana geus janji kanu jadi guru. Di mana geus bisa ngayakinkeun sapinuhna jurus pedang naga bulung, mangka bakal terus makalangan di dunia kajawaraan anu saterusna malas pati ka si Topeng Mayit Ki. Ceuk Ki Guru mun Aji jeung kirana geus bisa ngawasa jurus pedang naga bulung, tangtu bakal mampu ngungkulan ajen pangartina si Topeng Mayit. Malah saja barati eta mumpung ayeuna aya di dieu aya pamarentah minta bantuan we ti Ki Jalumpit ieu. Nah, bantuan naon gitu. Cikan sok jelaskeun ka kula. Aji Sutra ngaret ka kirana. Anu direret surti naon anu kudu dicaritakeun ka Ki Jalumpit dina waktu harita. Kirana saterusna nyarita. Janten kieu Ki. Abdi sareng Kang Aji. Dina mangsana ngayakinkeun jurus pedang naga bulung teh, tangtosna oge bakal terus babarengan tiap dinten. Teu aya pisahna. Tumali sareng eta supados abdi pangpangna masalaku hiji wanita. Ngalah aya dina katenangan. Jadi maksud abdi duaan mah hoyong di jejeran lah. Disalamatkeun ngalaki rabi. Kitu tah Ki. Ki Jalumpit ngaret ka Aji Sutra betus nyarita. Nah, bener. Eta anu dicaritakeun ku kirana teh. Bener gitu Ki. Aji jeung kirana geus pada aya dina kasapukan. Jadi ulah kapalang nyaah lah jejeran sarta jejekeun Aji jeung kirana pikeun ngalaki rabi Ki. Sabab engke dina ngayakinkeun jurus pedang naga bulung teh pasina oge tumetep di pademukan Ki Guru. Ke heula. Tong waka mutuskeun rek tumetep di pademukan Kakang Camani. Yang we tumetep di dieu atuh ari Aji jeung kirana aya di dieu. Saeutik gedena kula bisa milu ngabantu. Sakur anu kadada kaduga ku deui kula. Kirana silih tetep jeung Aji Sutra panyamati Ki Jalumpit sangkan terus tumetep di dinya tangtu we emang rupa perhatian jeung kanyaah anu kudu ditarimakeun ku maranehna duaan. Kirana neuteup ka Ki Jalumpit terus carita. Naon mah disaurikeun? Keur abdi pribadi mah teu kinten nganuhunkeunana. Kuana eta panyamat Ki. Memang leres abdi duaan teh tangtos oge prayogi bingbingan ti anu langkung pangalaman dina nyurang ieu kahirupan. Janten keur abdi mah bingah sareng bagja bae nu aya. Duh Kakang Aji. Kirana ngaret ka Aji Sutra. Anu direret seuri betus nyarita ka Ki Jalumpit. Nya ari aya panyamat kitu mah aja oge mah rek nolak Ki.
Memang bener cekirana kangaranan di dieu mah tangtuna oge diperhatikeun ku anu geus leuwih pangalaman dina nyorang ieu kahirupan. Malah kemampuan kejalumpit dina hal ilmu kagaiban anu tangtu we mun dina hiji waktu aji jeung kirana ngabutuhkeun bantuan teh teu kudu dengan deui kitu ki. Ya ari aji jeung kirana geus pada satuju mah syukur hei eta anu diharapkeun ku kula oge kunaon kirana kalaka siga anu nunutan kunaon ente ki abdi tununutan mohon da abdi mah apa nembe ayeuna tepang teh dina Cumarios beut benten sareng almarhum Mbah Camani geuningan atuh da sanajan adi lanceuk kangaranan misah badan misah nyawa atuh kirana tang tuwe bakal aya anu beda nya da kula mah puguh geus kieu kayanana teu bisa gancang mun nyarita Haji mah geus apaleun Puguh we atuh aji mah geus apa ki. Jadi urang kudu apa kirana kangaranan ngobrol jeung Ki Jalumpit mah ulah lila-lila kudu anu singkat padat gitu tah. Sabab mun dila ngobrol mah karunya kaki Jalumpitna anu saterusna teh anu terusan nyarita sedengkeun urang anu ngadengkeun mah sakit gitu kan. sakitu Kang Haji mah diteun teh punten kieu nya Kang Haji mah bet kalakan jaros kitu geuningan. Tuh eta gumujeng ge ditungtut kitu geuningan Kang. Nya da kitu. Kan we teu nanaon kirana dah memang geus kieu kayaan diri kula mah tah ayeuna mah urang cokot heula we peti nu dieusi sapasang pedang naga pulung teh tong kere kirana saji tong sarwa kere. Duh punten lu tekiat mun alah pamanyiar sareng Ki Guru teh aduh punten abdi sok jadi ngalungut tepuguh gitu loh. Halah aduh. Ki Jalumpit cengkat nangtung nyalsenaker. Geus kitu terus lempang muru ka rohangan tukang tempat nyimpen peti nu dieusi ku catatan rahasia jurus naga wulung jeung sapasang pedang naga wulung. Pikeun Aji Suta jeung kirana tang tuwe ngarasa suka jeung bagja hatena. Sabab caritan Mbah Camani Sakti teh henteu nyalahan, haita keneh pan waktosna seep.